daun salam daun saga nu ngajawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Daun salam dina rantang nu teu ngajawab salam jiga namah keur boga hutang. Cek ada enaknya karaos ku Korea. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kita semua belumlah pantas ingin mendapatkan surganya Allah sehingga kuat iman, teguh dalam keyakinan. Cek bahasa kadumalati nama tekaji urang hayang surga sehingga urang teh kedah muatan keimanan, keyakinan, akidah urang. Wala tu'minu hatta tahabu. Kesampurna iman urang sadaya sehingga urang jeung papada kedah saling karunyaan, kedah saling resepan, kedah saling asa, saling asih, saling asuh. Jeung papada urang teh ulah papasiaan, ulah ngageukeun permusuhan, ulah saling gasa, saling gesek, saling gosok. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh ka para sahabat, awala adullukum ala amalin idza amiltum tahabbtum. Sahabat, kumaha mun ku kami anjeun sadaya dipasihan hiji amalan. Cek hapunten tukang son bilih katong torekan ieu. Cobi tong di ehwan. Son. Mungkin kula nu disalahkeun ieu gara-gara urang pandeglan ceuli aing katong torekan dah. Waduh bahaya. Cek. Nah, tah. Rasul teu bakal sepir. Nah, ieu ge. Kanjeng Rasul ngadawuh awala adullukum ala amalin idza amiltum tahabbtum. Sahabat, kumaha mun ku kami anjeun sadaya dipasihan hiji amalan. Mun eta dibiasakeun diparagikeun anjeun jeung papada bakal tambah saling karunyaan. Cek sahabat, kan tenang. Komo tereh usum pilkada. Pasea ke kami, kumaha tah supaya akur? Beda boleh, musuhan jangan. Kanjeng Rasul ngadawuh absu assalam. Upami anjeun hoyong tambah saling karunyaan, mashurkeun uluk salam. Bu, upami bade ka pangaosan, uih di pangaosan eta panto ulah ditajong. Ucapkeun uluk salam. Tembalan ku apana waalaikum. Insyaallah ibu jeung bapak bakal tambah saling karunyaan. Putra bade ameng bade sakola, ajaran kurang uluk salam. Tembalan ku bapana ku ibuna, kuraka raina, insyaallah di keluarga bakal tambah saling karunyaan. Tatangga jeung tatangga pedak di mana wae, di jalan, di padamelan, di sawah, di kebun, di kantor, ucapkan uluk salam. Karena memang tahiyatul Islam assalam. Penghormatan Islam teh uluk salam. Wa tamama tahiyatikumul musyafaqah. Kanggo sempurnana sasalaman. Musyafaqah teh sasalaman. Bahkan ibuna upami nyium panangan suamina itu kenging pahala nyium hajar aswad. Subhanallah, omok bari jeung aswad mah kudu 25 juta ya. Nyium hajar aswad ongkosna si goreng di bumi na aya hajar aswad. Sanes tadinya. Karena itu betapa Islam ngajarkeun urang sadayana kedah uluk salam dimanapun tempatnya.
tongan saukur halau daya tamah sanes tradisi urang tahiyatul Islam assalam penghormatan Islam ulum salam upami tos ngabiasakeun salam insyaallah bakal tambah saling karunya upami tos saling karunyaan tambah eta teh sempurna iman upami tos sempurna iman alamat kenging jannah surgana Allah ya surga kesenangan kebahagiaan di dunia terlebih mungkin urang sadayana kenging kesejahteraan keselamatan di jannah surgana Allah subhanahu alhamdulillahilladzi faddalana ala sairil umam wassalatu wassalamu ala rasulil islam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi hudatil umam amma ba'du hadratal afadil yang saya muliakan seluruh keluarga besar pendidikan Islam Bani Injin yang saya hormati terlebih Bapak Pembina Ibu semuanya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena berkah beliaulah keluarga besar Bani Injin kita bisa berkumpul di sini. Acara yang dari pagi melaksanakan sunatan massal, kemudian santunan, dan insya Allah sekarang acara haul ke-8 almarhum Abah Haji Injim bin Abah Haji Injo dan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara kita malam ini 2 in 1, 2 di dalam 1, dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan khairul ummah. Upami tadi baca kenging meser ya Pak. Bu kita bacaeun di ditu teh. Tuh. Tos kieu mah ieu sok diampihan deui. Leuheung lamun diampihan doang ieu aya foto Abah deui jeung pula di ditu. Kumaha ieu lamun dipake paragi ngepring teh coba ya. Digebukeun ya Abah ieu. Aos amankeun ya, untung gak hiji Abah. Tentu pertama saya memberikan apresiasi, insya Allah acara ini mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal 10 Abah Haji Injim bin Abah Jinjo, doa kita munajatkan semoga Abah Haji senantiasa ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah raudhah min riyadil jannah. Salah satu hikmah haul pertama tentu kita mengenang akan usaha, akan kinerja sepuh kita, dan sekaligus kita mensyukuri atas apa yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah beliaulah kita bisa begini. Berkah beliaulah adanya pendidikan Islam yang beliau rintis. Man lam yaskurillah, man lam yaskurinnas, lam yaskurillah. Siapapun kita tidak bisa bersyukur atas orang tua kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hal walaupun memang tradisi budaya, tapi insya Allah ini sesuai dengan ajaran kita, ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta sejarah tidak terbantahkan. Rasulullah dulu tiap tahun ziarah ke makam Uhud. Itu karena yang namanya haul itu 1 tahun, dan Rasulullah tiap bulan, tiap tahun Rasulullah itu melaksanakan haul, dan itu ziarah ke makam Uhud. Sayyidus Syuhada itulah Sayyidina Hamzah. Walaupun ini juga perlu kita tahu, peringatan haul ada 2 partai.
di negara kita ini. Ada partai yang melaksanakan haul, ayo teruskan. Dan insya Allah banyak ulama, banyak kiai-kiai, ulama-ulama besar yang memperingati haul. Tentu ada makna nilai positif, manfaat bagi almarhum. Kita tahu al-amalu lil mayyit tanfa'u lil mayyit, kama qala Ibnu Munabbih dalam kitab Fathul Mu'in. Insya Allah Fatihah yang kita bacakan, surah Al-Ikhlas yang kita bacakan nyampe kepada Abah Haji, insya, dan manfaat bagi kita. Kita bisa silaturahmi, kita bisa bersedekah, berbuat kebajikan, itu manfaat bagi kita, insya. Walaupun memang ada partai yang kedua itu yang tidak memperbolehkan haul, silahkan saja tidak memperbolehkan, tapi jangan melarang yang suka melaksanakan haul. Setuju? Kita pun jangan menghina. Menghina bukan akhlak Rasul, mengejek bukan akhlak Rasul. Mari kita ajak, perlu diskusi, silahkan. Islam mengajarkan wa amruhum syura bainahum. Kalau beda pendapat, musyawarahkan. In amkanal jam'u jumi'a, apabila bisa disatukan, satukan. Apabila tidak, masing-masing, dan jangan saling ejek. Itu yang pertama. Beres sabab haul. Yang kedua, mengapa kita tiap tahun memperingati Maulid? Alasan pertama, Syekh Nawawi, ulama kebanggaan Banten, dalam kitab Madarijus Su'ud beliau menyatakan wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi min afdalil qurbat. Rausun Pak Haji ngaos di kadu malati mah karak dibacakeun bahasa Arab nangis angklung-angklung. Tengarti. Priyogi kauninga ku anjeun sadaya nganggo sadaya dan muhatab ghairu muayyan, tidak ditentukan. Sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amalan yang memang ibadah paling utama. Kenapa? Lima fihi min ta'dimir rasul. Karena di dalam memperingati Maulid ini di dalamnya mengagungkan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalaupun tidak kita agungkan sudah agung, Pak. Rasulullah walaupun kita tidak muliakan beliau mulia. Al-Quran menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu akhlaknya paling tinggi. Bahkan dalam kitab Barzanji yang tadi dibaca falama ana awalul lail, itu kan ada di sana fa inna fadla rasulillahi laisa lahu anhu fayu'rabu anhu natikun bifam. Orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana itu yang susah. Kenapa? Fa'inna fadla, keunggulan Rasul itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di mata keluarga hebat, di mata tetangga hebat, di mata sahabat hebat, bahkan di mata musuh hebat. Itu hebatnya di mana-mana. Banyak di kita orang hebat tapi lokal. Di imahna hebat tuh, tapi di luaran itu hebat. Aya deui anu di sawah mah hebat, eta padahal balongna tos pinuh caina, tapi teu daek merek. Awas dia nyolokan balong aing cacat gue. Kabeh sieun tetangga. Tapi di imahna ditemplang ku centong ku istrina teu daek ngalawan. Hebat di luar tapi di rumah tanggana teu hebat. Ini Rasul hebat di mana-mana. Karena itu pantas baginda Rasul sebagai contoh teladan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh nyata di diri Rasul itu memang Rasul merupakan manusia. Wa fi qira'atin anfasikum.
Anfas itu paling mulia, paling hebat. Karena itu di akhir surat Taubat, dalam kitab-kitab tafsir boleh dibaca anfusikum, memang manusia, Rasul manusia, tapi anfusikum derajatnya yaitu mulia. Contoh, urang kesangan, Rasul ge kesangan, tapi kesang Rasul beda. Kesang Rasul beda, wangi. Ketika keringat Rasul, itu sahabat tahu yang lewat Rasul. Bahkan Ummu Salamah masyhur dalam riwayatnya, ketika keringat Rasul diambil keringatnya, 3 hari masih wangi keringat Rasul. Keringat ibu-ibu Apa? tuh. Apa? Karena itu al-masikum bahasanya. Kemudian Rasul itu tidur, kita pun tidur, tapi sarena urang beda jeung sarena Rasul. Rasul mah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata boleh tidur tapi hati tak pernah tidur. Urang oblok. Kadang-kadang panon molotot hate mah mau ngembar, mulut ngucapkeun kadang mah hate teu konsentrasi. Saha nu teu apal Fatihah keur salat? Apal Bismillahirrahmanirrahim. Ari kekenceng cek mama kusaha eta diinjung. Kekenceng kabawa kana bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asana mah aya nu nginjum ieu kekenceng. Ngarasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Teh Siti kamari nginjum. Teu heboh. Kalaupun memang khusyuk itu merupakan syarat qabulnya, syarat diterimanya sholat. Memang bukan syarat sah, tapi target sholat itu kan pertama sah, yang kedua qabul. Karena itu kita belajar memperbaiki supaya konsentrasi antara mulut kita, ucapan kita, hati kita, dan tubuh kita. Karena Islam mengajarkan satu kesatuan yang indah apabila mulut mengucapkan, hati meyakini, dan tubuh sebagai penggerak membuktikan apa yang menjadi ucapan insya Allah. Nah, karena itu betapa Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang ikhlas. Ikhlasnya Rasul, bersihnya Rasul hatinya, sehingga tiap saat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nasihat apapun apabila tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan ketawaduan, maka itu nasihat akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, Pak, mental. Nasihatnya mental. Kenapa? Karena sejarah menyatakan ada tokoh musyrikun Mekah namanya Abu Jahal. Siapa namanya? Abu Jahal. Namanya sebenarnya Umar bin Hisham, tapi masyhur disebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Abu Jahal teh apaleun karena kehebatan Rasul ti alit keneh. Dina tafsir Munir, Syekh Nawawi ngutip surat Ad-Duha, wa wajada tadallan fahada. Ngutip hadis Kanjeng Rasul, kata Rasul, ana adlatu fi waqti syibah. Teralit kami teh pernah nyasar kapendak ku Abu Jahal. Abu Jahal nyandak ontak. Cek Abu Jahal, pikir Abu Jahal ieu budak leutik lucu amat, kamana bapak ibuna anterkeun aya hadena oge ta Abu Jahal. Nah, ini jadi pelajaran. Musyrikun Mekah, orang Arab jahiliyah, walaupun memang tidak percaya akan Allah tunggal, mereka menyekutukan Allah, menyembah patung, punya keyakinan patung itu memberi manfaat ketika disembah, bahkan memberikan akibat yang menjadi sengsara dunia apabila tidak disembah. Tapi ada sisi lain, sisi positif masyarakat Mekah. Pertama,
punya rasa empati. Hebatnya, karena itu dalam kitab tafsir Imam Zuhri menyatakan salah satu kehebatan masyarakat jahiliyah itu kalau ada tamu selalu memberikan minuman dan makanan. Tiap ada yang haji diberi makanan. Kalau ada anak kecil benar-benar disantuni. Jadi sabadung-badung nang jelema upami ditingali kabagusan eta sok aya bae kabagusan. Apalagi di umat Islam. Apalagi di umat Islam. Kenapa? Karena ulama menyatakan la tuhkironna ahadam, jangan kamu menganggap sepele seseorang. Kenapa? Li'anna likulli syai'in maziyatun. Setiap orang itu ada kelebihannya. Nah ini bahasa tasawuf ini. Bahasa tasawuf. Jangankan kita muslim, non muslim pun kalaupun nyata dia tidak Islam, kita wajib bukan sunnah lagi menghormati. Kenapa? Karena siapa tahu dia akan iman dan imannya lebih kuat daripada kita. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Supaya kita jangan menghina manusia. Jangan menghina, jangankan menghina manusia, menghina hewan saja. Rasul mengajarkan ulah sok wiwis dilian tanah anu terbuka. Sok di kitab-kitab fikih adabul istinja. Di kemana lagi bahas istinja ya, bab obe. Nah itu kan betapa Rasul mengajarkan. Kenapa? Itu ulama menyatakan siapa tahu di situ ada hewan lemah. Bilih ayah sirum diliang tengah musyawarahkan saya calon bupati. Sirum, ya calon bupati jangan. Opat cek saha opat buku dua. Opat pasang. Hari kurang dikiran cerbai. Udah cek sirum. La haula wala, itu tidak berperi kesiruman. Bukan hanya peri kemanusiaan tapi peri kesiruman. Betapa indah Islam mengajarkan kedamaian. Insya Allah. Memang sekarang Rasul sudah tidak ada, tapi yakinkan ada pewarisnya. Itulah para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Karena itu para alimul ulama, para kiai, para ustadz yang hadir, yang tidak hadir, guru-guru kita semua, kita doakan semoga para alim ulama bisa meneruskan perjuangan baginda Rasul, bisa berakhlak sesuai dengan akhlak baginda Rasul, yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Setiap ulama, kiai, ustadz pasti akan melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Insya Allah. Terus bagi di mana kalau ada ustadz kiai popolotot baik, perlu dipertanyakan. Kalaupun tinggi ilmu, etika lemah. Al adab fawqal ilmu, akhlak di atas ilmu. Karena itu ta'allamil adab, pelajarilah ilmu akhlak qabla an tata'allamil ilma, sebelum belajar ilmu. Insya Allah. Para alim ulama lah yang mendapatkan warisan mulia dari baginda Rasul dan para nabi yang dahulu, menjelaskan tentang akidah, ibadah dan akhlakul karimah. Karena itu para kiai, para ustadz tidak bisa nutup mata, tidak bisa nutup telinga. Masih banyak di antara kita yang belum hadir di majelis ilmu, dan itu tugas kiai mengajak. Insya Allah. Pami didiakan ayah pengawasannya. Subhanallah, ini all in one. Semua ada di dalam satu. Pengajiannya ada. Mingguan bulanan ibu. Bulanan. RA-nya ada, madrasahnya ada. Betapa itu untuk supaya mewariskan ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Pengajian mingguan, arek di majelis taklim, di musola, di masjid. Bahkan Kangjeng Rasul kapungkur wasiat ke Sayyidina Ali. Saur Kangjeng Rasul ke Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali,
Ketika ada seorang mukmin, ketika ada di dalam hatinya orang mukmin itu sudah iman, lam yujalisil ulama, 40 hari tidak hadir di majelis ilmu. Tidak hadir di majelis ilmu. Kosa kolbu, kata Sayyidina Ali. Apabila sudah 40 hari tidak hadir di majelis ilmu, itu yakin akan keras hatinya. Kosa teh upami bahasa santri mah fi'il madhi, tapi yang dimaksud fi'il mudhari. Upami cek bahasa sakola mah past tense tapi maknana verb continuous tense. Ini ada hikmah li tahaqquqil wuqu. Man asbaha arba'ina yauman, terhadir 40 subuh 40 hari di majlis ilmu para ulama, itu yakin akan keras hatinya. Kenapa? Karena memang ilmu itu nurun fil qalbi, akan menjadi cahaya di dalam hati. Bahkan wajah saro alal kabair, akan menjembatani akibat keras hati melakukan dosa yang besar. Karena itu kita yang belum punya ilmu wajib mencari ilmu di majelis-majelis ilmu. Insya pemuda ngaosnya insya Allah. Atuh nu sepuh cenah kami bawa-bawa kumaha, atuh sepuh mana kira ada itu ngaos mah. Tuh ya. Atuh geus asar teh maghrib kedai ngaos kaburu maghrib. Para sebuah hadirin sadaya, ditransfer ilmu ku Kangjeng Rasul, diteruskan. Karena itu ngutip satu ayat kunci sukses menurut Al-Qur'anul Karim di akhir di surat Al-A'raf ayat 97 itu dinyatakan falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Muflihun itu isim fa'il berasal dari kata falah. Falah itu maknanya petani, tapi makna lazimnya yaitu sukses. Muflih itu orang yang sukses. Kenapa petani disebut orang yang sukses? Ulama menyatakan menurut kaul yang kuat afdalul kasbi az-zara'a, seutama-utamanya pekerjaan itu petani. Di Kadumalati mayoritasnya apa? Petani. Subhanallah, afdalul kasbi, usaha yang paling utama. Kenapa? Itu ulama memberi alasan, walaupun memang terlepas dari perbedaan pendapat. Karena dalam fikih itu udah pasti keniscayaan merupakan berbeda pendapat itu. Kalaupun di tauhid ada, di tafsir ada. Tapi mayoritas menyatakan falah, petani itu yang paling utama. Kenapa? Karena petani itu hasil tidak hasil sukses menurut agama. Ingat, sukses menurut agama bukan sekedar berhasil meraih apa yang diinginkan. Sukses cek agama teh sanes ngan saukur bisa hasil maksud. Tapi sukses menurut agama ketika kita berhasil meraih kebaikan, itu baru dikatakan sukses. Kenapa? Karena orang yang bisa berhasil meraih apa yang diinginkan belum tentu baik akhirnya. Hoyong jadi anggota dewan, dongkap tadi itu, doa tadi itu berhasil. Misal hoyong jadi bupati, gubernur, bahkan presiden, hasil. Apa itu sukses menurut agama? Belum tentu. Ketika dia dapat 1 bulan tangkap KPK 5 tahun penjara, apa itu sukses? Bisa jadi baru 2 bulan dikepok-kepok ke KPK, eta KPK naon tugas kepok-kepok. Apa itu kebaikan di balik jeruji mendatang? Petani itu apabila
hasil panen bersyukur kepada Allah, dapat hasil dan mendapat pahala bersyukur kepada Allah, double triple alhamdulillah. Sisi sensitifnya dari petani melak gedang misalnya eta sepa di paling itu masuk ku monyet pak nak panen dipihulaan ku monyet, bahkan monyet lagi sok air ilu tahlilan sagala pakai peci sagala bisa jadi ayah dengan tulus ikhlas syariat sudah nges dibengket, tapi itu ngintip segala macam diroda ngintip itu lagi nusok tahlil tapi helaan keneh baik. Ternyata sisi sensitif fikih menyatakan apapun yang hilang darimu itu bisa menjadi sodako. Alhamdulillah menang pahala sodako, alah sodako kapaksa wios helaan betapa sukses tuh. Kalau kita sabar, emang sabar ini susah dipraktekkan, tapi kalau berhasil mantap. Ikhlas karena tujuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil, karena Allah, itu orang ikhlas. Karena itu dalam kitab Tanbihul Mughtarin, orang yang ikhlas itu al-mukhlisu man katama sayyiatihi kaman katama sayyiati, man katama hasanatihi kaman katama sayyiati. Orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikan bagaikan dia menyembunyikan keburukan. Bagus itu. Contoh nakilah al-hukmu bitamsil au binafsi. Hukum kalau dengan contoh insya Allah. Doang terkumpul kia mana ayah sepuh, mana ayah ibu-ibu, ayah pemuda segala, mana pemuda? Pemuda terkumpul ayah kunaon ayah no gitu. Jadi mana tangarana muak. Eta puak menjus eta dulu misalnya sarua bae. Eta pan teu katingali jeung teu kade. Tapi hade bau hadam hangitna. Pan kabeh nungkuk irung saking bauna siling turut deui cek pamuda dia nya baju saking panas mah cek nu hijina ih udah tunduh bae itu meureun si abah nu di hareup ieu bejus cek si abah durakas ya udah tunduh ka kolot mantep puak awewe ieu mah ieu emak-emak doang tadi geus nabeut kasidah ih cek awewe kami mah tilok muak deket lalaki. Padahal cek pikiran orang mun aya bau puak pasti aya puakna, mun aya puakna pasti aya anu muak. Nu muak nama uruham elehem bedeng dengan haliu saha nu muak cicing bae si horeng mah ku ikhlas na sodakoh puak. Boro-boro puak dengan puak sorangan gitu diaku. Kalaupun kita sudah berbuat kebaikan tapi kita tidak merasa sudah melakukan kebaikan. Kenapa? Padahal kita yakin Pak, kita punya tangan atau kita punya tangan bergerak, kita tidak akan bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu. Mata kita bisa melihat, tidak akan bisa melihat kalau Allah tidak membukakan nur cahaya mata kita. Telinga, kaki, semuanya. Sekuat apapun manusia lemah kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Sepintar apapun manusia bodoh kecuali Allah yang memberikan ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita tidak tahu apa-apa. Setiap manusia miskin semuanya kecuali Allah yang memberikan harta. Jik di kadu manati aya anu lahir ke alam dunia make celana panjangnya sugan keluar make koko make samping BHS itu teu mawanana naon uyeh teu mawanana
Tapi memang manusia digambarkan ketika lahir ke alam dunia eta hampir rata ngepul eta orang kecuali Rasul sadayana ngepul kunaon pangna eta bakal ngepul lamun kurang-kurang menjelma wa kanal insanu qatura berarti manusia itu korek. Halo? Contoh gampang nak bapana korek kekeh bukan hakna hayang kawin deui make deui hayang kawin ibuna ge korek ulah kawin deui wa kana insanu qatu keur leutikna ngeupeul eta keur leutikna ngeupeul. Silahkan memang Islam memberikan tercukup hiji dua setuju bu? Tuh lah itulah padahal cek Al-Quran fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba apal kurang hiji tambah bapak setuju? Setuju. Ibu setuju? Waduh, agak-agak. Tercukup dua tambah dari. Elo, setuju pak? Kurang keneh tambah dari. Jadi hayang keneh pek-pek. Kalau namanya gitu mah, jangan nahonan guys. Tapi walaupun boleh, ada aturan agama. Ada aturan agama, ada pakemnya. Mun bakal nama maslahat mangga karena rumus kehidupan litaskunu ilaiha supaya tenang, supaya selamat. Bakal napasea mah nimbulkeun pasea jadi provokator eta bapana. Setuju bu? Iya setuju. Tah mun kitu takaran. Pak kewajiban urang masa sabenerna mah kewajiban suami. Setuju bu? Sok teruskan ke Pak Ustaz. Ayo buka pikirna, jangan ada dusta di antara kita. Gitulah bu, ulah wakas surah cerita buku ya. Bu, tugasnya sehan masak bapak, ngasuh bapak, usaha bapak. Hari ibu naon sawadak jeung adengka tambah deui hiji kudu nurut ka salah. Iza amarta istata'aka kata Rasul. Ibu kan teu boga dalil pula. Mun cak bapak bu masak, masak. Bu nyeseh, nyeseh. Setuju Pak? Tuh, ulah seserian bu. Wah, rugi iya. Rumah tangga kunci untung rugi. Kayak gitu. Islam agama balance, agama seimbang. Bahkan bu, eta nyeusehan fadilah, nyeusehan baju hiji suami kifarat dosa 100 poin. Kifarat nu hamil pak, ya Allah ya Robi, eta hamil pahalana tiap dinten kifarat dosa 1 tahun sadinten, mangkani sabaraha dinten eta 8 bulan. Lumantak hayang seueur kifarat dosa awe mah atuh geus seueur hamil bae. Cocok. Ngalahirkeun meunang pahala maot sahih teh maot ge. Maot lamun maot sahih. Betapa Islam mengajarkan apapun menjadi kebaikan. Sampaikan termasuk ibadah. Ibadah teh lain sholat, lain zakat ngumpul. Pendak jeung tatangga at-tabassumu shadaqatun. Senyumna bae ge eta geus jadi nilai sedekah. Ngan syarat seuri hayang jadi sedekah 2. Kahiji
eta si pipina taikeun saeutik duirna ge taikeun saeutik. Manyun berarti. Ulah sabalikna biwirna dikahandapkeun eta mah lain senyum ngaju deh. Terjadi kata tangan hiji luka dua bener ibu seserian deh ilmu iya serius ya artinya di senyum dan lagi luka dua nak ulah sok sosoranganan ya suruh sosorangan ih bener ibu lagi jajal ibu jeung HP atau sarwangan kita gagabah ya ya Allah sampai ke hapunten Pak hubungan suami istri hapunten jomblonya lain bener ya pada orang ngerti ya tapi insya Allah jomblo di dimana jomblo bisa bilillah insya Allah hubungan suami istri cek Kangjeng Rasul subhanallah itu ibadah tuh walaupun ayah ulama berbeda pendapat ayah wengi Senin wengi Jumat aya nu asana wengi Salasa ge wengi Senin bae. Bahkan aya nu geus urang cenah keronyi entos encan. Bu eta mah rusanya. Aya nu geus noelan bae capek teu Pak, aya nu kitu bae pan capek teu mah. Kada rumasa kan seuri. Pikun tong untung jula dosen nya oke apanya. Jadi oke jangan omong geunana sampai dikritik gitu. Pakasih dikritik ku sahabat Rasul lu gitu-gitu baik jadi ibadah jadi ilmu kepada kita ternyata kata Rasul bagaimana tidak menjadi ibadah tidak jadi sedekah coba kalau disalurkan syahwat itu kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru itu untuk supaya menyalurkan kenapa zuyyina linnasi hubbus syahawat minan yang namanya laki-laki normal pasti resep ke awewe tadi ge normal ulama geus resep atau out itu out begitu kan begitupun sebaliknya nunamina normal pasti awewe resep lalaki dengan tujuan tadilitas kuno rumah tangga yang senang karena kehidupan Islam itu obsesinya senang dunia senang akhirat selamat dunia selamat akhirat senang gembira itu sudah kita syukur akan anugerah dari Allah Subhanahu bahkan ajaran Rasul ini ilmu yang nyambung sanadnya ke Rasul idza akalal abdul aklata kata Rasul aya diantawis hamba Allah anu barang mamsak maman baik fahamidah kemudian muji Pak Allah Subhanahu wa ta'ala karena kang maman bahagia tos barang mam inget alhamdulillah masih keneh ngeunah ngamam jengkol ngorah jeung sayur asin masih keneh kuat ngamam daging innallaha yarda Allah ridhoeun Allah cinta Allah akan memberikan pahala kajalmi anu barang mam bari muji ka Allah syukur ka Allah ternyata barang mam bae jadi nilai ibadah geus lamun hayang menang ibadah barang mam bae bener ibu lamun syukur ka Allah ida syariba surbata ngaleueut bae sakali leueutan kabeneran aya leueuteun dina can nyicinya hayang ngaleut di belah di mah kudu ngageleseun segala bias ya bari ngingetkeun anak ngajina bismillah para sepuh bapak ibu hadirin sadayana ngaleueut bae upami urang sadayana syukur akan nikmat Allah anugerah Allah insyaallah Allah baris ridho ka urang sadaya alhamdulillah janten hal duniawi berarti ngaleueut dunia mam duniawi upami niatna urang syukur ka Allah
ingat anugerah Allah ngajadi perkara akhirat. Kamin amalin yutasawwaru mangga yatasawwaru mangga yutasawwaru bi surati dunya tsumma yasiru bi husni niat a'mal al akhirat. Betapa banyak amalan-amalan dunia, kalau kita niatkan menjadi amalan akhirat, itu bisa menjadi amal akhirat. Alhamdulillah. Ibu nyisihan tadi, iya parentahan suami ya sebenarnya atau hakikat mah pikir meraih pahala, ngajah nilai pahala. Bapak kak sawah kak kebun, upami niatna ngalaksanakeun kasab, dak tolabul halal wajibatun ala kulli muslimin. Sanes tolab itu mungkin wajib teh. Milari perkara halal teh wajib. Niatkan ini perintah agama karena lain ahli tajrid. Umat Islam itu ada dua kelompok. Ada ahli kasbi, apabila dia usaha dan ketika berhasil dia lebih senang hatinya, maka jadikan itu kelompok kasbi. Ada ahli tajrid walaupun sudah tidak usaha tapi rizki kadang datang. Lain nyara tuyul tapi banyak. Benar-benar anugerah di Allah dongkap melalui jolban itunya Pak RT ke masjid. Assalamualaikum innalillahi. Oh tak hiji sih boga rizki tetangga leungit hiji. Ayah dari anu masihan misalkan cukup manehna hateh henteu toma, tidak mengharap pemberian makhluk. Upami hatena geus bener lillahi ta'ala mangga jadi ahli tajrid, tapi jangan memaksakan diri. Puguh ahli kasbi keneh teu boga duit bela lanjut misalkan usaha henteu hapunten bahasa itu masuk disebut kokok beluk kata model. Karena itu kita harus apa nih derajat kita. Dan agama mengajarkan ulah sampaikan ke urang ka sawah mun ditanya arek naon bapak ka sawah atuh supaya urang teh mungkin bisa melak pare melak lauk terus mungkin panen geus panen pan bisa emang geus emang tanaga kuat mun tanaga kuat mungkin bisa ka sawah deui bisa melak pare deui terus eta melak pare pan mungkin hasilna mungkin urang jasa di emang pan urang boga tanaga boga tanaga mungkin bisa macul deui asana eta hirup model kitu blekuk samidun eta bener ge bolak-balik blekok teu dihubungkeun urang kana nilai-nilai agama maka nilainya ngan saukur dunia. Itulah anu dikritik ku Al-Quran. Ad-dunya mata'un qalil, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia anu obsesina tujuanana pikeun sadunia dunia. Itu nu dikritik. Tapi lamun dunia dijadikan pikeun akhirat kehidupan yang abadi. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itulah ladang akhirat. Dunia itu wasilah untuk akhirat, pelantara untuk akhirat. Justru jadi salah kita dalam memahami dunia ini apabila dunia dijadikan tujuan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat prioritas utama, dunia sebagai wasilah. Banyak ayat yang membimbing kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari prioritas utama akhirat. Kenapa? Logikanya sederhana, akhirat kehidupan abadi. Dan termasuk rukun iman amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil hari akhir. Secara individu itulah meninggal dunia. Dan itu suatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing. Tentu jangankan kita, non muslim pun percaya akan adanya kematian. Tapi masalah kematian ini tentu kita yakin bahwa
tidak akan ada yang tahu kapan kematian, tapi itu pasti disebutnya misterius problem, masalah misteri. Sanes nu sepuh heula nu rada muda mah pandiri mustahil. Kadang-kadang nu anom heula aing mah ngora keneh moal waka maot, ternyata hapunten pun raka nembe 55 tahun atau salares nama sakitu matos sedang lamun kurang emot kena takdir. Imam Syafi'i ge 54 lahir tahun 150, pupus tahun 204, 54. Aya nu umurna ayeuna 53 tahun 11 bulan. Aya Sabulan deui teh. lewat geus kami. Ya Allah ya Rabbi. Jadi suatu kepastian kan mau. Sedangkan di ditu lagi dhaikoh. Betapa gaya bahasa ngasaan. Ngasaan mah artinya upami mangkue teh mangga raosan asaan atuh ngaran asaan mah paling hiji dua asaan. Ieu mah pas dia angsan mangga asaan seep 2 piring sorakan bae. Waduh, atuh teh pangawadan. Tuh. Artinya ngasaan teh sakedahap sakedik geus maot mah hirup teu. Karena itu prioritas utama adalah akhirat. Penting kurang tanamkeun tujuan pertama akhirat. Yakin Al-Quran mengajarkan wada'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimah lima fi min solahiyati masih muhammadi maslahat bikin urang sadaya. Karena itu keimanan Alladzina amanu bi wa azzaru ngagungkeun ka Kanjeng Rasul wa nasaru nulungan ka Kanjeng Rasul. Aina Rasul tos teu aya nulungan kana pewaris Kanjeng Rasul, itulah para kiai para alimin ulama. Ulah sampaikeun ka nganggap sepele ka para kiai, komo ngaruan sagala kupeda ustad can boga mobil naik motor make sorban. Mau motor ngebut hiber pan sorbana kaburit ya cek pemuda Batman cek Rasul manis tahokal ulama khosiropidin nganggap sepele ka kiai ustad waduh rugi kita urusan agama kupedah tegeget baik ka pangajian teh kadegetan kiai ustad aya di palih kitu ge pamuda pilok daekeun ngaji teu timu jampe adus-adus acan niat adus eta di sahabua eta kepala kawaana ngeprank ieu kawin sagala geus bisa kitu niat adus bisa cek manehna pede teh kumaha niat adus junub nawaitul gusla li idul fitri rohataini lillahi la ilaha illallah. Rugi urusan agama eta orang. Sedangkan cek Sayyidina Ali teh apa ayat musibatun nabi matun jahilun bidin panggede-gedena musibah mah urang bodoh dina urusan agama. Tentu bodoh urusan dunia ge rugi dibobodo dibobo. Bener teuing eta ustad gak bisa katipu eta tuh atuh nya dinya kena hipnotis segala macam mulian pulsa batur aya di paling gitu ustad paling gitu bahkan kamari keneh lebaran aya di nu katipu eta ustad puguh geus ompong eueuh tuan ningali kaleng hongguan waper disangka waper lumatak inti pula siapa tahu panjero nak kue anu teh bener bae urang cika peri akar kalapa teh kue itu neuk digegel teu teuas diteungeun deui di dunia bae bisa dibobok. Karena itu religion without science nah iya baik kamu mahal ya pak dan kitab soalnya Robert Einstein terang Einstein urang Yunani terang ke ta eta timengger kakencang biasa jing dibisakeun religion without science agama apabila tanpa ilmu pengetahuan Islam lemah sebagaimana science without religion is blind sabalikna lebih parah
pengetahuan ilmu ilmiahna hebat tanpa ilmu agama buta. Tuh. Bener lamun terpinter ada hese teh. Tapi lamun sakirna pinter tapi teu bener, waduh atuh bahaya eta. Lamun pinter urusan dunia mah karik-karik agama teu bener, waduh bahaya. Geuning keneh jadi jelema bodoh. Hapunten. Lamun bajing buut teh buutan bajingnya. Eta mun maling kalapa paling ge hiji, 2, 3 paling ge, tapi bajingan. Terus kenanya, ngomong mikir doang. Lamun anu bodoh mah paling ge mun maling sendal, paling Jumatan jajet khotib, ambil yang baik, uang yang buruk. Timah mawa sendal goreng, balik mawa sendal, alaksanakeun khotib. Paling gitu bodoh. Tapi lamun anu pinter, pabrik sepatu beakeun. Subhanallah. Karena itu kita harus beres, harus seimbang. Gitu. Silahkan cari urusan agama, urusan dunia silahkan. Al-muhafadzatu bisolihil qadim wal ahdu bil jadidil aslah. Dengan kita mengambil konsep yang baru silahkan. Dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Keprok, S-Cendol, itu silahkan. Pakai gelar SI, MSPDI, MPDI, itunya. Aya MSI, MS Glow, MCK. Terus pokoknya mau ngerti apa, bukan ini lama. Terlupas terberes bagelah. Pernah di setan kuat sekolah tinggian misalnya, pernah tinggian deh lalu diteruskan mah sak bandar pajak pak. Jadi bos nanti lulus sekolah ada jadi bos burung gitu. Tuh, mau yang di raya di Jogja di Semarang ayo silahkan. Tuh. Karena penting terkadang ilmu itu harus didakwahkan melalui ilmu kekinian. Karena itu silahkan, tidak dilarang, tapi utamakan ilmu agama, akhlaknya yang baik. Kemudian wattaba'un nur, untuk sukses itu mengikuti Al-Quran. Cuma Al-Quran kan global, tidak akan tahu maknanya. Terkadang tidak dijelaskan oleh Al-Quran karena global, karena umumnya dijelaskan oleh hadis Rasul. Dan hadis Rasul terkadang juga sulit kecuali oleh ulama ar-rasikhuna fil ilmi yang kredibel. Teh kredibel, anu mantap ilmu, yang hebat ilmunya. Karena itu penting konsensus ulama, ijma ulama, kesepakatan ulama. Seperti sholat itu merupakan kewajiban. Seperti keimanan, keyakinan kita yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu sudah konsensus. Ada yang ngaku nabi, setelah nabi wajib kita tidak percaya. Setuju? Jaga keimanan. Baru lagi ayat Musailamah al-Kadzdzab ngaku nabi, majarkeun teh Muhammad nabi di balik kulon Pulau Wetan. Muhammad boga inna a'tainakal kautsar, kami boga ayat inna a'tainakal aqaq fasholli li rabbika waj'ab inna sani'aka huwal ablaq. Mainnya Quran lublak diklok. Terus seiring perputaran waktu di Bogor ayah Musadek guru badminton ngaku nabi eta. Oh iya, emang di Indonesia malah kumaha ya. Di Bandung aya deui Ranca Ekek baheula ngaranna Sayuti, legendirannya tukang cukur ketangkep ku Bakor Pakem 4 tahun penjara. Hebat di urang Bakor Pakem, polisi nabi ditewak. Terus di Losari aya di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah kan aya Losari. Eta aya ngaku nabi ngaranna Tukimin. Ngaranna Tukim, agamana Jasun, Jawa Sunda 2 WA wae. Eta awaya Pak. Ngaku malaikat aya di urang. Di Serang ubur-ubur aya. Guys, ibu-ibu ulah iilu
ulah iiluan nu can puguh beneran semua endah iiluan mah ayat baheula eta geus ieu dongeng beres peuting ieu nya hapunten para sepuh eta baheula aya budak alit awe musim hujan pan atuh malam budak leutik ieu bari jeung awewe lalecet atuh geus salecet geus biasa di caket masjid aya tangkal rambutan di caket masjid kulantaran kotor lancingan diporosotkeun terekel bae naik kana tangkal rambutan pas keluar anu sholat tunang teneng naon ka budak leutik budak sataranja pas ditepot teu make calan turun atuh teu make calan sagala bikang-bikang turun akhirnya kurang teu make celana kotor atuh salin deui pungku mangga musim hujan baraseuh kabeh kotor kabeh ya meuli dibere 25.000 bebeja ka ibuna bu beunang artos di saha eta di Abah Haji sabaraha eta 25.000 kunaon make dibere artos 25.000 naik tangkal rambutan nu caket masjid teh teu make celana eta ibu-ibu nu iilueun beul anak aing bae teu make celana menang 25.000 aing mah doang 100.000 ya beriun ya eta masih ibu gak kalah termikir deui ilu bae eta nu jadi anak tutup can pungguh endahna akhirna eta ibu-ibu naik kana tangkal rambutan teu sacala eta nu kaluar ti masjid ieu mah ti kamari lalaguan ieu deui ieu baheula budak leutik cenah ieu indungna ieu bener-bener lila tuh mah teh mah kaluhur cek si abah eta turun neklan ibu naik segala macam tuh wah modok kantong 100.000 ya usah begitu turun aing di kamar ya 5.000 meuli sirat cukur wah kalau geus ulah ieu jaga salat jaga salat kadeh ayeuna teh kadang geus teu kudu salat mun bener salat teu kudu Rasul panggeulana pensiun para ulama panggeulana eureun itu bae taslah ikuti syariat insya Allah sukses tentu ini butuh ada keyakinan kudu urang husnudzon ka Allah pikeun sukses dunia akhirat. Nuwi kangge terakhir aya deui hiji deui dongeng ilustrasi bae bahasa kuariwaknya eta baheula aya raja harita ngumpulkeun 40 kiai jeung ustad geus kupingkeun bayi mah dongeng tapi aya makna psikologi di dalamnya nu ayeuna dikumpulkeun atuh ustad beureun dikumpulkeun ku Pak Kasih atuh aya bae beureun nya wah ieu babagi ibu raja dikumpulkan bener baik yang seimbara. Saya punya 4 pertanyaan. Apabila ini kiai ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan, akan saya kasih hadiah seluruhnya. Tuh, pokoknya mah hadiahnya hebat. Pertanyaan anak yang pertama, Allah ini sedang apa? Jauh amat nih pertanyaan. Anu kedua, di mana tengah-tengah dunia? Waduh, jero amat nih pertanyaan. Nu katilu, sabaraha jumlah bintang di langit? Anu kaopat sungkas sangka loba salah ka loba benerna? Waduh, ieu kudu langsung saopat mah mun teu bisa kajawab gebet tunda. Nu ayeuna araruya geus tunda bae nang tolaah heula eta para kiai wih rokok. Anu biasa mah ngaji teu ngaji eta kiai ditempok ku santri na pan santri ku ali mapan kada cuniginnya. Hayang nyaho bae. Kepo ieu abah biasa ngaji kunaon ieu pare ngaji ieu. Jadi mau boga 4 pertanyaan. Ditaros ku santri, "Pak, kunaon teu ngaji?" Buku-buku pertanyaan apa? Kumaha kitu pertanyaan? Dia mau budak leutiknya naon iga gabah. Kadang-kadang atupan cenah ngaran katangkalan lamun sakirna tunggul eta sirungna sok leuwih luhur. Bisa jadi murid teh leuwih luhur ilmuna tibatan guru. Memang kenyataan gitu bisa terjadi. Numawi urang lamun sebagai guru punya murid lebih hebat tibatan kita harus bangga. Nu akhirna cek murid naon pertanyaan anak nu kahiji Allah keur naon cenah ayeuna. Waduh,
atuh cenah pan aya dalil geus pokona mah gampang cek santri emang gitulah santri mah nganggap mah hese gampang kitu aya nganggap hese sakali kadang-kadang keur ngaji di momean HP balik nyorek nu akhirna eta ku santri disimak nu kaduana tengah-tengah dunia di mana oh bisa tapi hebat di santri ya beneran nu katilu pertanyaan anak jumlah bintang di langit sabaraha waduh kurang sapal nu kitu mah gampang nu kaopat suka sangka leuwih bener masalah pokona mah dijawab ku kula teh kiai isukan kurang jawab bener cenah ieu lamun aya lu bisa ngajawab hiji we kiai tapi menang bantuan tidak aja pokoknya mah kiai beke isukan kurang jawab pertanyaan bareng jeung kiai terus nyak isukan orang berangkat begitu berangkat harita cek santri ieu abah pan sok make jubah make sorban make kuda isukan mungkin ieu abah sabalikna nu kula sok nungkeun bae kiai isukan mah kula nu naik kuda jubah wae na dijieun heula di sorban waduh sia moal kawalah ieu ih moal bae ieu demi untuk kebaikan cek manehna darurat ad-darurat tubihul makdurat wih geus ngadalil umur isi berangkat geus dongeng mah geus dongeng ieu dongeng nu akhirna berangkat di payungan raja assalamualaikum waalaikumsalam wih kiai siap cek manehna nu santri teh padahal mah arek ngajawab pertanyaan mohon nu kahiji sok mangga pertanyaan kumaha Allah terkenal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun cek manehna karena hubungan jeung Allah gagabah yang namanya Allah itu jangan pakai logika harus pakai fakta dalil cek manehna karena Allah tidak bisa diilmiahkan wih dong di gerumanya Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan pekerjaan kita karena itu sekarang Allah sedang mendudukan saya di atas kuda ini dan mendudukan kursi itu mendudukan raja di kursi itu apapun yang kita lakukan ini pekerjaan Allah nothing heaven but is according to his plan understand? Yes biasa disebut bener cenah udah pegawai Allah iya apapun anu dilakukan kurang eta pada melang Allah dengan konteks hakikat kalaupun syariat mun bagus di Allah mun goreng akibatur udah itu konteks syariat puas setuju pula bener dipasti ke hati nu kedua di mana tengah-tengah dunia pula pernah ngaji Mi'rajul Kabir kitab Qissatul Mi'raj Syekh Ahmad Dardiri ketika Rasul Mi'raj kabetil makmur eta cek ulama lamun ngararageun batu teh pas ka tengah dunia eta ayana di Ka'bah Baitullah lu bener terpercaya raja bawa RT gawean RT tinggal ngubur bila perlu RW ka barat ka timur gua mah percaya Dardir bae geus waduh aing RT moal dahekeun buku mah RT riweuh terus ieu deui RT teh riweuh terus ieu dititah ngukur geus percaya bae nu katilu sabaraha jumlah bintang di langit gampang jumlah bintang di langit mah sarua jeung bulu kuda anu ditumpahkan ku ulang saya percaya raja itu bae bulu kuda kula ieu sarua jeung itu aing kudu ngitung atuh ari apa saran ya kula atau penasaran aku ieu geus percaya ge kula mah jeung tunggir waduh nu akhirna percaya mah nu kaopat ieu mah kajawab sia beureuh ya nu kaopat sungkasan kalau basalah loba salahna sungkasan mah ulah tah sungkasan ka manusia kadang-kadang bapana geus biasa mah tara rapi-rapi amat ieu mah geus ngomong sisir we main rambut bapak dia mah kanjang deui ulah jangan panjang sadar ieu bapak sia bae bawa mampir boa ulah sungkasan wah saya tamang geus teu bener hatena di aing nyaho ulah sok sungka nu mawi ieu ge sungkasan ka jiga ngaos arek anggeus barek terus bae moal atuh bae anggeus panginten sakitu bae ngaos mudah-mudahan aya manfaatna urang sadayana ku barokah haul sawang salat deui ku barokah maulid urang kenging syafaat Kanjeng Rasul doakeun para sepuh-sepuh urang bil khusus
Abah Haji Cip senantiasa di alam barzah ditempatkan di Raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu sadayana bilina aya keluarga anu kirang damar dipaparin kasobaran. Senantiasa diangkat panyawatna ku Allah. Urang sadayana kenging kamaslahatan keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Upami aya nu leres eta ti Allah Subhanahu wa taala urang ucapkeun alhamdulillah. Upami aya nu lepat eta mah tina kabodohan abdi ucapkeun astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.